Cung san hoyong hadiah. Hadiahnya kalender sareng kaset nu baru Pol 16 plus minyak dan cai doa anu didoaan ku anak-anak tahfidz dan hafidhah. Cung ngacung. Ngacung atuh. Di hadiah dipasikeun ka aki-aki nu teu boga pamajikan. Mana aya aki-aki teh duda? Ini aya. Ata napi ni nu teu boga salaki. Ngacung. Aya ini tah ini. Mana? Mah boga salaki teh. Anter. Oh, kadieu menang hadiah. Oh, duaan. Salatullah salamullah ala ayo kadieu. Ayo naik. Naik kaditu naik. Gusti urang sarerean anu boleh saling saurang deui adab gores sareng salatullah salamun barituan Tadinya jadi usum ada nama Ustad kawin kanini serian wae itu urang geus ceramah teh geus 17 tahun can pernah kagoda ku nini-nini geus sabaraha tahun jadi rana 10 tahun moal ece sabaraha tahun janten janda tos sabaraha tahun 10 tahun moal nikah deui moal oh sanu hayangeun orangnya mikir heula tuh kayak orang WA-an nya bae da jeung randa ari maneh riweuh sia mah ya kupingkeun ari ceramah teh ada aya tos 50 ribuan rek sedekah karana uing mah sugan we balik jadi menang randa asli nah cenah ya belikeun be Ya. belikeun cang kaleng kalau kamu li cangcut keur naon duh kamu li cangcut keur naon oh beas we geus tah atawa nyieun amal nyieun anak deh jeung jeung rek nyium di ka urang okorana tapi rek nyieun anak rek jeung beusi kitu nyieun anakna kumaha itu isi jicing seserian wae Nabi Muhammad teh lahirna di kota di mana? Kota Bandung. Di mana? Bandung. Di kota Bandung. Astagfirullahaladzim. Mainnya Kanjeng Nabi di Bandung. Ieu ngagurnya cek aing oge. Ieu teh korban Google, ieu teh korban YouTube. Ari ngaji ti mah santren. Ulah beung ka ditu, beung ka dieu. Eta mah abring-abringan mah teu arang sok ramean wungkul. Matak makmurkeun ngaji ka ajengan nu deukeut ya ajengan loba. Ajengan nu deukeut ilmuan heula ibadah teh. Ulah raramean wungkul. Nabi Muhammad lahirna di kota di mana? Bandung. Eta Bandung deui Gusti. Si Acai mah nyetrum gitu kan dia. Lahirna teh di Mekah lain di Bandung atuh. Aya di Bandung mah saritem. Bandung mah kotakan. Di makam geuna rek
di mana Ece? Kota Mekah. Di Mekah. Astagfirullahaladzim. Nah jauh-jauh teuing. Batur hayang di lemur sih hayang ka Mekah mau teh. Geus sepalidkeun atuh. Lahirna teh poe astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad lahir poe Rebo. Di mana ngajina ya? Nabi Muhammad lahir poe Senin. Poe Rebo di kumaha teh? Lahirna teh malam tahun Baru. tahun gajah lain tahun baru. Ini sok tahun baruan. Bakar ayam, bakar ikan, bakaran leungeun dibakar. Doa ramana teh Raden Prabu Prabu naon? Nah ini kali kabatur sih cerita mah. Prabu Siliwangi astagfirullahaladzim. Prabu Raden Abdullah lain Siliwangi ari eueuh turunan Pajajaran kumaha teh? Aing mah kabawa riweuh ieu mah. Lila-lila aing ngacicing di dieu kabawa edan. Loba ariran sesat di dieu mah. Tau sok tutur-tutur muni kali ibadah teh geus we salat berjamaah di masjid urang. Nah, ngaji saminggu sakali tak kajengan ser. Ngaji. Sekali kana teh jang. Ya kalender di abdi teh juri. Mau balik lana. Orang balik mau balik lana deui. Paisan jadi rana sok ngadaran juri cece mah. Mudah-mudahan ya. Cek, taya lamun loba beurit ditempelna di dapur. Ya, kieu taya gantungkeun. Jadi beurit teh paeh kabeh. Lamun aya bangsat di tengah imah. Yang bangsat balik deui. Sabab di imah euceuna palinganana. Lamun loba beurit ngukut Ustad dan ucing wae. Engko ustad disebut ucing. Ya enggak sih gitu. Syarat Indonesia maju kudu ngajaga 17 Agustus 17 astagfirullahaladzim 17 rakaat sholat 5 waktu ini Agustusan wae ini teh mah ya terus saya main rebutan susu leungit hiji riweuh alam dunia gitu mah sok ce tadi tuh hareurin aduh haraji kadebe lalaunan be tong nyingsa teuing eta Cung siapa yang mau ngacung? Ngacung dah si bapak eta pak ya pak ini pak eta nu ngomong jaket hideung ku bakal dia abi ngacung ayo naik hiji tah dua pak seorang deui ngacung tuh si bapak eta ngacung nama mau batik eta apa dia pak oh batal jadi bapak itu tadi ngacung mana yang budak lain bapak-bapak apa ada pak jadi pak dia pak mau bapak mau jadi mau jaket tak mau naik pak naik sholatullah salamullah tepuk tangan rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah Bismillah wa bil hadi rasulillah
jam salapanan. Siapkan minum. Santai kawan. Siapkan balap terus. Lagi santai Tepuk kawan. tangan atuh. Mana cari cing wae, mana mah keur musim hujan. Siapkan. Tah. Siapkan. Siapkan. Mari kan udah disiapkan teh maot. San pasta nami Epi Akang Ami Anda gaduh kene bojo Gaduh. sing ngeureuyeuk Singgir raya. teh hayangnya paksakeun we eta huntupan beak tina susu teh teh susuna susu lain Nged. susu lanyet cenah atuh saya lanyet dikenyot teh masih kene Masih kenyot. masih dikenyot oh teh hayang oge kanyot teh kenyot nah urang mah teh hayang susu kitu mah sok karacunan pamari gitu menyotnya susu ini teh modal hiji rumah tangga teh kudu nyook Susu. astagfirullahaladzim kudu nyook ilmu meh boga budi pekerti nyook susu kolot-kolot bekian betul nyook ilmu ya nyook susu dua pamajikan pangmeuli kencang Tut. astagfirullahaladzim cangkaleng ti pamijahan bari jarah meh kuat anu kitu wae di keur naon eta cangcut masker siapa eta kunaon ngalamun wae ya kurang bari duit lah ini tadi amplop berang ya jeung ngalamun wae jeung anu boga hutang iya sedekah mulut sakuan bisi leungit karek dikitu-kitu kanu kieu sakuan hiji kudu apal nikah teh pardunaat Abdus. pardunaat Abdus. sabariji 7. astagfirullahaladzim Aisyah kunaon tara ngaji atuh parduna adus aya 7 gerak incu geus raweuy adus teu apal ieu kumaha hirup aya 2 hiji Lihat. 2 Unsur kakak. bacakat kadua na teh ngawasu badan kucai seluruh badan ti awal dugi ka akhir teh bersih geus sakitu lamun eueuh mah ngegebrus kana Balong. aduh macam kudu ngaji rutin antah ka pangarsa ajengan adan-adan atuh geus kolot teh bisa kaburu di adanan budak lahir adan hujan gede guludu Adan. ya jurik Adan. majikan bawel Adan. majikan bawel Allahu Akbar Allahu Akbar pemajikan bawel ada heeh bener geus tong ngalamun wae geus dibere duit anger we ngalamun atuh seuri terus nu ngabatalkeun kana wudu teh hiji Itu. kadua pantel Lengan. jeung saha Jeung pamajikan.
Kemana we nggak jawab malah. Lu penting memenang duit. Muka tilu ngome. Kanjut. Astagfirullahaladzim. Ci. Iki. Terus dari No. Modal. astagfirullah. Kemana wae? Mau Oh bener batal wudhu tidak modal mah bener. Apalan si bapak ieu mah. Kemana we nggak jawab mah nya. Jawab kubur jeung dubur. Nya rek keluar ti hareup rek ti keluar ti tukang. Anger eta teh batal. Nya. Terus Nabi Muhammad teh lahirna teh di Maka. makamkeun di makamkeun di Maroko. Dimakamkeun di Kebon. Astagfirullahaladzim Gusti nu aku tadi makamkeun di kebon. Dilahirkeun teh emang di mana? Di bumi. Di bumi saha? Abi. Ya we. Janu ngaheuyeu. Indung. Kata orang teh kudu Nyandu. Astagfirullahaladzim. Kudu nyantri atau nyantri li nyanung. Untuk kecoplok yang saya nyanung nih. Yang hayang nyanung nih kolot-kolot. Nabi teh lahirna teh poe Rebo. astagfirullahaladzim. Poe Senin. Lahirna teh malaman tahun Hijrah. Tahun hijrah. tahun Baru. Astagfirullahaladzim. Tadi bejaan Kang Ustad tuh sorangan emang enak yang tahun baruan. Kolot-kolot sih mah batur ge eureun tahun baruan teh sieun corona ieu mah tahun baruan sorangan. Pembakaran, bakar ikan, bakar leungeun segala dibakar. Tuh lahirna teh poe Senin malaman tahun gaji. Gaji. Tahun gaji. Bae lah ku mamang we. Mamang ya penting marah. Me. Ngaji mau jeung rame di kumaha teh. Ramana teh Raden. Raden Prabu Siliwangi. Astagfirullahaladzim. Sigana mah si bapak ieu mah turunan Pajajaran. Raden Abdullah. ibuna Yaminah. babarkeun di Mekah. makamna di Astana. di Madinah lain astana di. Terus we astana gerak. Di Madinah astana rukun Islam aya 5. Pancasila 7. Pancasila 7 tanu kieu ditewak Pak maroba-roba Pancasila mantung Pancasila 7 hiji Islam. Islam 2 Iman. adan subuh cing halus di Mekah gajina teh gede dah halus adana. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ayo adan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
gitu di abdi mah adan kieu teh aja pas paranti ngasupkeun mayit kana liang lahat supaya mayitnya teh hudang deui ya hadiahna ya manikeun mang meh teu cicingan wae teu cicingan ya leuleus di balur-balur wae eta dari waos di kumur-kumurnya eta iya bisa rek sekolahkeun budak SD SMP SMK dan perguruan tinggi pamiyatim piatu gratis sampai wisuda dan tong dikitukeun nyerieun mah tong dilipat-lipat nyerieun di kudu ngukut ngukut Berit. berkah atuh nu kitu malin berit loba berit mah ngukut Kucing. astagfirullahaladzim tingali itu foto ustad foto ucing Foto Ustad. atau ucing-ucing wae antak balik di dia teh pemajikan teh kudu Koreh. dikoreh ngoreh naon tapi emang bener ada emang lu kieu tah ikhlas lillahi ta'ala bakal jadi jalmi ahli surga ceukeun namanya ku abi kudu diinum gitu atuh saya nah erek deui mah ngameakeun urang tuh Tayi pakainya aya gambaran tuh, aya gambar akang jeung Ustaz Alansi. Nang kenangan, jadi bobote asa digegepan ku Awewe. kegepan ku kaos dan ku es turun kan itu nggak anggus bae anggus kagok sih salaman ya no. Tepuk tangan alhamdulillah.